Saya teh lagi yuk dengan yang belut ya, tapi di dia teh seueur lauk tuh. Ampun yuk, coba gerak lede deh tanpa disengaja ya tuh. Iya mah lauk ge ampun tuh. Mungkin ieu teh leupas tina jaring ya tah tidinya. Ata napi tuh paku cibok lauk di paling itu tuh. Tuh, kumaha yuk, usep wae ku saya gitu itu. Atawa heurap. Tuh coba galalede lauk lagi. Duh, ampun ya. Tuh paku ciplak itu lauk itu tuh. Alhamdulillah ya. Ieu lauk mending kumahakeun wae ieu ya. Teong parab wae. Kunaon ya sugan ieu. Mun mau heurap mah diheurap ku saya. Pang parab pakai tahu. Ela. Tuh. Tuh, aduh. Eta lauk tuh. Resep ningali lagi. Ela pang parab deui. Aduh. Tuh. Ningali ieu ngadeukeutan kieu lauk. Tuh. Deui. Ela, deui. Mana deui? Tuh, bagaimana ieu? Ieu mah aya 5 kiloan meureun. Pang parab deui. Olah. Ieu mah tuh lauk liar ieu mah nya. Set deui alungkeun. Het. Tah. Mana ieu teh aya lauk paku ciplak di itu tuh. Itu hiji jeung di ditu hiji tuh. Tuh. Ela parab deui. Tah. Tuh. Resepeun lauk ieu mah set. Set deui. Aduh ieu mah. Ya pamarijah di dieu tuh. Tuh deui. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Pirang langkung aya 50 ekor tah. Gedena. Aduh. Set. Itu nu di tengah hiji tuh. Tuh. Ya, kita nyamperkeun ka dieu. Tuh.